Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna de upami telepat mangga ari kitu mah keun bade direkeskeun kanen supaya lancar prak ayeuna mah atuh geura tatahar heula kuring milu ngaduakeun muga-muga sing hasil nu dimaksud ceuk si Bujil. Atuh geus kitu mah Mang Usin jeung Sandi teh terus badami ngepangheulana badami keur nyuguhanana da sahanteuna ari boga semah kitu mah kudu rada beda suguh teh. Putusanana Sandi jeung Mang Usin rek rereongan. Poe eta keneh Mang Usin jeung Sandi ting laleos ini kahiji rek neangan modal, kaduana rek neangan balad anu saihwan, anu satujuan anu sakira daekeun make jalan eta. Sedengkeun Nyi Oneh jeung si Bujil harita teh teu ka mana-mana, cicing we di imah Mang Usin tempat disayagikeun, bitarmi bener-bener percayaeun. Sepre diganti kuno bodas sarung bantal kulamu jeung simut ge barodas nu teu aya di manehna kapaksa unyam inyem heula ka tatanggana. Atuh nyangeunah we si Bujil jeung Nyi Oneh teh dahar di memenan disadiakeun sagala aya, tempat disadiakeun senangah-nangah ning ngaleuwihan pribumi. Sabot si Bujil badami jeung Mang Usin dea, Nyi Oneh mah nyerengeh we ngahep-hep hayang geura kumpul duit atuh barang jiut nu rek usaha teh hatena mah seuri sanggeus eueuh batur di imah Nyi Oneh ngaharewos ka salakina. Keur kamarana pribumi teh Kang. Mang Usin jeung Sandi rek neangan duit bari neangan di batureunana kan kudu aya tujuan lin. Nya bener. Nah si Bibi raneuh tadi teh teuing ka mana? Nya syukur eueuh mah ta ayeuna jig nyayagikeun duduitan sing rapih mun geus aya tuna dina kantong cade sing tarapi. Alah tenang da geus aya ieu kan geus makal ti imah lin. Kan bisi kurang. Lah sayana we da nganyahun ieu kan bae asal walata bagikeun we nu aya mah nu penting aya gantina. Nya teug atuh. Kitu gunem caturna si Bujil jeung pamajikanana ting kecowis haharewosan. Harewosna harewos bojong kasieun aya nu ngadengekeun. Waktu terus maju panon poe beuki ngulon di luar gandeng ku sora hayam jago anakna reang pating caria di kajauhan kadenge sora nu nutu mata kuas. Bada asar turutak Mang Usin datang deui katara bangun lungse jeung capek teuing naon anu tas dipigawe nganu jelas makawas anu sibuk sabab kudu neangan duit ke modal jeung ngolo-ngolo nu sakira saihwan. Reup sareupna burudul aya nu datang tiluan lalaki bungkul dibawa ku Sandi nu ngahaja meunang ngolo terus ngariung di tengah imah dicangan ku lampu cepor. Nyi Oneh mah geus marenah di kamar ngadayagdag nyana dina bantal anu empuk sepre barodas matak nikmat. Si Bujil minangka kuncena ngajemprak sila ipis deket lawang kamar. Sandi jeung Mang Usin geus diuk ngajajar di baturan ku Bitarmi. Tilu lalaki nu anyar sila ngajajar maneko sopanaker.
hatena geus kabulen ku pangolos Sandi jeung Mang Usin. Kumaha Jang? Cek bujil ka Sandi. Semun neme kenging tiluan janten sadayana 5an sareng abdi katut Mang Usin. Nah tiasa 5an Kang. Wayah nah Jang. Apaan ieu mah syarat tinu kawasa. Ieu teh dumasar kana hitungan waktu. Teu bisa kurang ieu teh, teu bisa leuwih lain akang hayang loba. Dan najan aya salapan ge nu ditarimana mah tetep tujuhan. Najan anu kadalapan jeung kasalapan setor 1 juta upamana. Moal ditarima da teu nyumparan syarat leuwih teuing. Ayeuna mah sabar we, pek neangan deui 2an ngarah jejeg 7. Oh kitu. Mangga tuh. Da ieu ge saresna mah tos aya 2an nanging manehna can panceg istri sareng caroge can sahate. Ulah maksakeun kitu mah ulah karunya sabab lamun salakina aya kahayang teu dirojong ku bojona moal diijabah moal capek-capek migawena mending entong we nu satengah hate mah lain naon-naon karunya bisi gagal da sagarupa teh kudu sahate atuh ulah naon kitu berat sabelah. Cek si bujil Darya naker ngomong nak gitu teh secara teu langsung ditujukeun ka anggota anu tiluan anu kakara tepung harita gue jadi nambahan kepercayaan beki hagetur sumangat mun kartos depi artos anu tos aya kumaha Kang cek Sandi bangun teu sabar pedah maneh nama geus nyekal modal. Oh urusan artos mah akang teh teu kumawantu. Bujeng-bujeng ngarampa nempo ge teu hayang. Lantaran sieun kasiku kitu tah. Jadi ku hal eta cekel we heula malah akang mah teu kudu dibejaan. Nah sabaraha gedena teu kudu bungkus we ku lamak bodas. Sangakeun langsung ka Nen. Keun cenah dijiead direkeskeun ka rumah Agung tah kitu. Oh gitu nuhun atuh Kang cek Sandi ungut-ungutan. Sok boga sabaraha maneh Sandi cek Mang Usin. Mau beja isin Mang terus ya pribadi ieu mah nya kajun lada Mang oge geus boga ngancan jejeg hayang rada gede teh pokona mah kejutan we cek Mang Usin bari marah mai bangun anu gumira naker. Atuh keur saheulaan mah uplak we ngobrol sagala dicaritakeun padu rame si bujil bisa naker cumaritana atuh beki kataji we Mang Usin jeung baturna teh teu karasa geus peuting harita teh nu tiluan amitan sarta janji rek mantuan neangan pibatureun 2an deui geus kitu Sandi ge amitan heula deui nyeoneh atuh terus sare si bujil mah ngobrol keneh di tengah imah dibaturan ku Mang Usin jeung Bitarmi anak Mang Usin anu 2 teu warani ngaganggu cieun disebut teu sopan. Lemur Cimaragas anu singkur di sisi gunung pangeusina polos sarta gede keneh rasa hormat ka semah gede keneh kepercayaan ka deungeun-deungeun. Atuh basa datang Mang Usin jeung Sandi anu ngajak kana jalan kitu teh jiga nu teu baroga curiga malah mah katarik kataji hayang nurutan. Poe kadua ti saprak si bujil datang geus leuwih ti tujuhan rek milu teh ngan ku Mang Usin dihalangan da bisi teu ditarima ku Sandi dibejaan deui bisa wae cenah asa 2 kali 7 hartina kudu aya 14 jelema. Hasil babadamian sarta kabeh janji rek ngajaga Rusia nya akhirna neangan deui nu sejen tapi kajejegna 14 urang kabeh dipapatahan ku Mang Usin teu meunang aya nu setengah hate teu meunang aya nu ham-ham lamun ham-ham leuwih hade ulah milu dasar kuat pangaruh setan pangajak iblis nu 14 urang teh satia kabeh daek nurut kana papatah Mang Usin luyu jeung pamenta si bujil malah manipa gede-gede modalna teh da eta kabita bakal jadi 7 kali tikel nya dina waktuna kumpul di imah Mang Usin 14 jalma kaasup Mang Usin
Si bujil diuk rada misah nu sajena pagegeye da tempatna heurin. Susuguh geus bijil, cai ngajajar dina gelas, lalawuhna sepantalis. Ujang, mah atuh gara wuru kan, nakada kumaha ieu teh, da sadayana oge parantos kempel, sarta syaratna parantos sayogi. Cek Mang Usin ngamimitian nyarita. Ari nu sejen jempe jadilah sabaraha urang anu rek milu teh yeuh. Sumuhun janten 2 kali 7. Oh saya gitu oke. Tapi kieu teh memeh dijalankeun. Cik sayagi heula palupuyan rurujakan sareng sapuratina canak ka dieu pantos sayagi lin. Heuh kantenan parantos Ujang. Temal Mang Usin terus ngareret ka Bitarmi nu direret Surti terus nyokot raracik ti pawon ditanggeui dibawa ka tengah imah. Geus rengse sagala rupana. Pok si bujil teh nyarita deui. Kieu teh itu ieuna teu kadah dipadar deui nya. Da salayana ge tos sami uninga sanes ditembal kudu ngariung sumuhun cenah. Artos babon nu bade dianggo modal cirian. Ieu teh bilih pahili, lajeng kempelkeun lebetkeun ka kamar, tangke enden bade ngajiad artos. Urang sadaya urang sami-sami nedak kanu kawasa, menekung mujasmedi sangkan pamaksa dan teh diijabah. Upami jiad enden tos rengse artos tiasa dicanak mulih. Tak kadah disimpen dina padaringan. Antos 3 wengi insyaallah tujuan urang laksana. Tak kitu. Karabea geus ngarti nyakseni cenah. Laloba omong kawas anu geus keuna ku tenung kabeh ge ngahormat ka si bujil teh. Geus kitu masa sajen dipindahkeun ka kamar kitu deui anu sajena. Duit masing-masing dicirian da bisi pahili. Terus ditumpukeun dina baki sora ku si bujil teh dikakamarkeun. Nu tujuanana rek dijiad cenah. Yap jempe geus kitu si bujil mere komando nitah museurkeun rasa jeung pikir sarta dititah babacaan sabisa-bisa bari hatena neneda kanu kawasa. Kaayaan jadi jempling. Ukur sora napas nu kadenge teh kabeh ngagugu eueuh anu kumawani cengkat-cengkat acan. Bacaan bari husu dah hayang diijabah maksudna. Di luar ukur kadenge gaang jeung jangkrik sakali-kalieun kadenge sora cihcir si bujil mengeluk tungkul bari hatena mah nyerengeh seuri bungah bakal menang rejeki gede. Dina waktu anu sarua Nyi Oneh anu ti sore keneh geus aya di kamar. Pak-pikpak ngajalankeun tugasna palupuyan diperlukan menyan. Geus kitu terus mukaan bungkusan duitna dipindahkeun kana kantong digantian ku kertas menang ngaguntingan dibungkus rapih deui. Digawe kitu teh di barung Ratu Jajantung. Da sieun aya anu nganyahoankeun, tapi jelema mah pamohalan. Da geus kacekok ku omongan anu maranis teh nyaho madu dibalu racun. Alah, ieu mah mani kanel. Bagja temen. Cek hate Nyi Oneh bari terus ngasupkeun duit sagepok kana kantong. Leungeunna rada ngaleper da kakara mangih duit loba acara kitu. Lumayan rada lila sabab 14 bungkus kudu rapih deui kawas tadi. Kesang lemut, kesang badag nyorolok maseuhan tonggong Nyi Oneh. Mani ngarasa capek Nyi Oneh teh. Tapi gede hate bungah bakal loba duit. Heuleut sawatara waktu. Pagawean Nyi Oneh rengse bungkusan duit geus ngaberes deui dina baki teh jiga-jiga urut muka. Kanalna sarua da diukur rapih bisi nyurigakeun. Geus kitu Nyi Oneh ngadehem. Cekap mangga tiasa lugah mangga. Cek si bujil manehna oge cengkat bari ngarahu. Mang Usin sapara kanca kabeh cengkat ting rarenghap nadik napas jero lugina hate. Di barung Ratu Jajantung. Ujang, kumaha salajengna? Mang Usin geus teu sabar. Kek urang taroskeun ieu. Si bujil nyingkapkeun hordeng kamar.
terus mangku baki anu dieusi duit teh dipayang lalaunan mani api jiga nu sieun bahe jelo di tengah riungan gek si bujil diuk deui nu sejen melong kana baki jajantung telat ratuga. Ayeuna ieu artos tiasa dicaranak meulih deui. Tapi kade amanat anu ti heula ulah dilalaborakeun. Modalna teh kayakinan jeung kasapiaan. Cing saha anu hianat teu kuat nahan gogoda, bakal gagal panajana. Tungguan tilu peuting lilana di mana rek muka sing tartib. Ulah rusuh, ulah gagabah. Muga-muga sadayana sing dikobul yeuh. Cek sararea sumangat nakro amin. Tah supaya tartib ulah ribut. Mangga bagikeun ku Mang Usin ieu bungkusan. Omat ulah waka dibuka. Mun can tepi kana waktuna. Mangga ujang. Cek Mang Usin. Kade bisi pahili. Bagikeun numutkeun ciri nu tadi. Mitra Mang Usin ngagugu terus ngojengkang ke tengah riungan. Nangeui baki bari nyokotan bungkusan. Diilikan tulisanana terus dibikeun kanu bogaana. Ditampanan bari rengkuh tanda hormat. Tekung si lila geus beres masing-masing geus nyangking deui barangna. Teu aya nu wani muka. Kabeh ge nurut we satia. Sarujengna kumaha Kang? Kitu we nama. Tungguan dina waktosna sarta ayeuna tiasa mulih ka bumina masing-masing. Tangke di mana geus hasil. Omat ye ulah poho ka kuring. Ceuk si bujil bari nyerenge. Kiraku tuh Kang. Abdi sadaya moal hilap kanu ageung jasa. Pokona mah didoakeun we supados pamaksadan abdi sadaya diijabah sarta ku ayana kieu teh sing janten baraya anu lana dulur anu alus. Cek Sandi Daria naker. Atuh geus kitu mah ngobrol heula silih tempas. Kabeh ge suka bungah galumbira gede harapan. Ari oneh mah nyenghe di kamar nyengserikeun. Bari nangkep kantong nu geus pinuh ku duit. Ngan hate rada deg-degan bisi aya anu panasaran muka bungkusan. Mangkaning kabeh ge geus diganti ku kertas menang ngeuretan. Di luar beki jempling kaayaan maju ka peuting nu kadenge ukur jangkrik jeung cihcir jegug sada anjing ngagogog aya anu ngaliwat meureun nya. Akhirna anu keur suka bungah teh amitan da memang nageus peuting ongko mimitina mah saurang lila-lila baturna oge nurutan. Malah Sandi ge akhirna mah milu bali. Kang, rupina abdi oge bade wangsul we teh gampil enjing nepangande ka dieu. Itulah teh bari munyungan ka si bujil. Nah kekancangan teuing lain engke lanan atuh. Cek si bujil bari nampanan leungeun Sandi. Mun enjing we bade ka dieu deui, ayeuna mah melang ka indung situ bisi tiriseun. Cek Sandi nyerengeh seuri kaciri gede hate tur gumira. Nya mangga atuh adik kitu mah. Punten pangdugikeun ka nen. Mangga keun ke urang dugikeun. Da ieu mah moal beurang diganggu atuh. Marah nga kasadayan atuh. Cek Sandi amitan ka Mang Usin jeung ka Bitarmi. Ku sararea dijawab.
Geus kitu mah juru turun leos balik ka imahna. Si bujil narik napas jero ari Mang Usin nutupkeun panto malah masa kalian diselotkeun. Geus kitu nyampeurkeun deui ka si bujil gek diu kalayan tenang. Bidi bade lalason Ujang. Itu bae di kamar anu payun, cek Mang Usin bari nunjuk ka kamar hareup. Paranti anakna ngan ayeuna anakna sinah ngungsi ka nimina. Sabab di imah aya sema. Oh mangga mang, aya naon ieu teh nya? Geus peuting kitu. Ih tos wengi Ujang. Hampir pukul 12. Ih, geus peuting. Puguh erek reureuh heula mamang. Capek kuring teh yeuh. Cek si bujil. Atoh dititah reureuh teh. Atuh geus kitu mah si bujil cengkat bus ka kamar nu disadiakeun keur manehna. Barang breh kasur geus disaprean. Bantal bararsih ngan teu make kulamu ieu mah. Dicangan ku lampu tempel. Seuneuna leutik ngarah teu bijil haseup. Mang Usin jeung Bitarmi ge nya kitu. Geus beberes mah bus ka kamarna. Tapi geus di kamar teh teu buru-buru sare. Kalah ting harewos we paduduaan. Nu urang kumahakeun Kang? Asupkeun we kana padaringan. Jing sakalian ayeuna yeuh. Ngan kade sing nurut kana papatah. Can julu poe mah ulah waka dibuka. Bisi teu ngalobaan pan rugi. Sataraha ieu teh kabehna. Tadina mah hayang nunda 1 juta. Ngarah jadi 7 juta. Isapi nangan payu 300.000. Ya sakitu nuna deh. Ah lumayan sakitu oge. Pan ke jadi 2 juta leuwih meureun. Butuh deui sapi mah beuli deui we. Sesana keur modal usaha. Kitu we atuh. Teu nya heueuh. Jadi duit gede mah babari. Sabab duit gede mah nikelna teh babari loba. Beda jeung duit saeutik. Contona ayeuna nununa 10.000. Ukur jadi 70.000 meureun. Tapi lamun nunda 1 juta jadi 7 juta. Tuh pan jauh bedana oge. Arti dah heueuh kitu moga-moga we atuh sing diijabah cita-cita teh kayak kuring rek lunah heula. Duit ieu kagoah. Sing tarapi memeh muka turu padaringan teh deku heula. Heug bismillah heula sing tartib. Nya heug atuh. Cenah Bitarmi leos ka goa. Teu kungsi lila. Bitarmi geus aya di jero goa. Nyawe mani husu deku kawas yang hareupan ratu. Nyemah kawas madep ka raja. Bungkusan duit ditanggeuy. Terus lalaunan diasupkeun kana padaringan. Teu poho maca bismillah. Gusti, mugi pamaksadan abdi ti diijabah. Ieu artos sing tiasa tikel 7. Komo upami langkung mah. Eta nuhun pisan, mugi diijabah Gusti. Bitarmi nyaritana bari ngeluh tungkul. Geus kitu mundur lalaunan, jung nangtung terus bijil ti goah. Katayep ka kamar, nyampeurkeun Mang Usin. Geus Tarmi, geus Kang. Muga-muga we sing diijabah ti poe deui urang bakal jadi jutawan. Urang Cimaragas pasti heraneun. Sabab urang bakal loba duit. Ya bener. Pasti jadi jutawan. Tapi nak kade ulah diucak-aceh ka batur yeuh. Malah barudak ke ulah nyahoeun. Engke we lamun geus bukti bejaan mah. Pasti kabeh ge ngajenghok. Ih, nya moal atuh. Moal gerungan urang kudu geus boga rancana akang ieu. Rek dibelikeun era naon duit teh, rek usaha kana naon engke. Lah, can kapikir Tarmi, keun we engke lamun geus jadi duit, ayeuna mah tenang we lanan.
Ayo urang sare bisi isukan paberangan kade isukan tesing tanginas isuk-isuk hudang ngaheur cai nyayagikeun leuteun keur tamu eta mah geus jadi pagawean matu kudu dipapatahan malam ada geus sayagi tadi batur ngaririm nya heueuh syukur atuh Mang Usin ngagoler dina kasur nangkarak bengkang panona melong neuteub lalangit dina sawangan geus kacipta manehna bakal ngeupeul duit 2 juta leuwih nyeh Mang Usin seuri sorangan agul sarta reueus asa jadi panguntung Bitarmi ge nya kitu agoler gigireun salakina pikiranana sarua digoda ku panglamunan komo Bitarmi mah da puguh geus heubeul hayang sagala boga hayang itu hayang ieu hayang nurutan batur di imah teh sagala aya di luar jembring sakapeung kadenge aya anjing anu ngagogog lila-lila mah jempe teu kadenge naon-naon Mang Usin jeung Bitarmi talibra sare nganjang ka alam impian nu leuwih endah batan lamunan mitra kaum dangu beda deui jeung Nyi Oneh katut si bujil najan harita sarena teh misah kamar tapi parasaan jeung ka hariwang mah sarua hariwang diantara nu 14 jalma teh aya anu cangcaya aya anu teu percaya kana omonganana sok sieun bungkusan teh dibuka mana temen mata kreuwasna teu mustahil mun matak cilaka nya harita si bujil mikir neangan akal anu hade kumaha carana supaya aman nah mending balik ayeuna atawa isukan bae atuh si bujil teh boro-boro bisa sare kalah gegebegan loba kasieun kesang tiis bijil pikiran gumalayang kanu lain-lain wah cilaka lamun aya anu muka teh meureun Rusia teh bakal kaboker mending balik ayeuna kitu tapi mustahil da ayeuna mah jelema teh terus harees meureun sukan we cek hatena si bujil teu boga pamadegan anu kuat tungtungna ngahuleng miraga meneng tarang terung jajantung ratu lila-lila jadi nekad hayang ngadenge laporan ti Nyi Oneh naha beres atawa henteu mun pribumi geus sare aing kudu napungan si Oneh ye cegaran tes hate si bujil jigana bae parasaan kitu teh sarua ngancik dina hate Nyi Oneh sarta sarua ngarasa hariwang sabot si bujil ngalamun kitu kadenge sada anu lempang lalaunan ngadeukeutan kalawang kamar si bujil saeta tah cek hate si bujil panona melong kana lawang kamar jajantungna ratu guntung kamar teh teu dipantoan ukur dipindingan ku hordeng brai hordeng teh muka lol sirah mana horeng Nyi Oneh atuh si bujil teh buncelik ngan terus nama atoh terus manehna gugupai Nyi Oneh ngateyep lalaunan pisan gek biuk gigireun salakieuna kumaha beres tadi ge kita geus dina kantong tapi hate kuring teu ngareunah gegebegan wae kumaha nya cek Nyi Oneh bari nangkeup kantong wah beda kang kitu kumaha tuh urang balik we ayeuna keun bae ulah bebeja ka pribumi tapi mun urang ngareos mah sarua jeung kabur bakal curiga sararea oge bahaya Oneh isukan dicuriga pageto disangka nipu pagetona deui mah geus jelas jadi buronan naon bedana Kang da awal akhir bakal kaboker heueuh nya mah tuh si bujil mimiti hariwang ayeuna mah mending init ayeuna
hayu urang kabur dage sarare pribumi mah. Hayu Kang, ulah leleda. Cek Nyi Oneh geus teu sabar hayang geura mulang. Hayu atuh. Tapi kade cing hati-hati. Ibu Jil teh akhirna mah eleh deet ngagugu kana pangajak Nyi Oneh. Geus kitu mah duanana tingkat teyep bijil ti kamar. Nincak teh di apei-apei bisi ngareket. Malum palupuh. Nyi Oneh nangkep kantong ari si Bujil ngalieu ka tukang lawang kamar pribumi. Tetela jempe teu kadenge naon-naon. Keteyep duanana ngadeuketan panto kaluar. Geus tepi terus ngalaan tulak namani hati-hati pisan teu disada hadena teh. Ngan basa dibuka engselna karahaan meureun rada ngareket. Gebeg. Si Bujil ngarenyag reuwas namani tarik rarasaan tidak pugul dina kaayaan sepi jempling. Hyuk. Angin di luar nebak ka jero tiis karasana. Si Bujil ngareret ka Nyi Oneh nu direret ngarti. Buru-buru manehna kaluar lalaunan dituturkeun ku si Bujil. Reket panto teh disada deui ditutupkeun lalaunan. Nya akhirna duanana geus hasil kaluar ti imah. Tapi teu buru-buru ini tuak lieu heula bisi aya anu nyuriga pang-pangna bisi aya Rona. Hawa karasa tiis tapi nu duaan mah tonggongna baseuh ku kesang. Getihna we asa ngagolak. Panas ku kahariwang. Loba kasieun. Maklum anu rumasa gede dosa. Ayo urang lempang. Tapi kapaksa keluneangan jalan anu suni. Ulah mah pajar gede. Bisa aya Rona. Jeung deui sok aya anjing bisi nyamer. Cek si Bujil bari nyekelan leungeun Nyi Oneh. Ulah gancang teuing atuh Kang Poek. Hayu. Pokon mah salamet deui geuna. Terus duanana laleumpang ningalkeun imah Mang Usin. Ting kuliwat kanu Poek teu wanian kanu Caang. Najan harita teu aya bulan, tapi da keur halodo. Cahaya naon kitu Caang ku cahya bentang mun aya nu ngaliwat teh ngelemeng ka ciri. Jangkrik reang di sarada ti kajauhan kadenge sorabueuk. Mana horeng di luar mah ganeng. Loba dedengean. Sosoer cari cangkas. Simet gadung jeung sora lonok. Si Bujil jeung Nyi Oneh ting juring Kang. Lempangna gancang pisan. Ukuli wedan kanu Poek geus 5 imah nu kaliwatan. Berkah can aya naon-naon. Tapi barang jog anyog ka imah anu rada mencal. Jegug-jegug. Sada anjing ngagogog gebeg. Si Bujil jeung Nyi Oneh ngarenyag bakat kureuwas. Sieun ku anjing mah. Lantaran geus tangtu bakal ngageuingkeun dununganana. Celaka ya anjing Oneh. Cicing ada pong. Cek si Bujil. Bari rageun. Terus dongko. Nyi Oneh nurutan. Jantungna wuwuh ratug. Kesang tiis mani nyorolo. Sieun Kang. Tabeuki deukeut. Tenang. Mun diudag anjing ulah sok lumpat. Bahaya. Mending cicing weng karena ge balik deui. Cicing, tenang. Si Bujil ngalemu hate pamajikanana. Padahal manehna ge keueung. Sok sieun Rona daratang
jabasieun dirontok anjing deui. Harita sora anjing teh beuki manding ngagogog bari nyampeurkeun kadenge napasna ge meuni ngahegak. Da puguh geus deukeut reg anjing teh eureun deukeut si bujil anu keur ngadepong jegug-jegug ngagogog bakat kutari. Si bujil samar polah kumanehna can kapikir teuing kudu kumaha ngungkulanana. Kumaha lamun boga imah teh bijil hate si bujil teu puguh rasa. Nyoneh ti papareket muntang kana peupeuteuyan si bujil. Kang kumaha ieu? Hayu lumpat. Bahaya lumpat mah. Gede anjingna nyamer ke. Kumaha mun boga imah turun? Sok tenang we. Kumaha asong we? Tenang. Cek si bujil. Padahal mah manehna ge geumbeur. Anjing terus ngagogog tapi teu daekeun ari deukeut mah. Jigana boga kasieun anjing oge. Si bujil uyup ayap neangan batu rek dibaledog anjing deh. Tapi batu teu manggih. Kalah jajantung we beuki ratug. Celaka yeuh. Cek hate si bujil. Ret kalawang imah. Bisi anu boga imah teh ngadon ngudag ari anjing terus ngagogog hate si bujil jeung Nyi Oneh beuki keung lantaran mun aya nu bijil ti imah terus ngabejaan baturna mana komo mun Mang Usin nyaho geus hese nyingkahan balai teh. Keur kitu kasieun jeung kahariwang si bujil teh ampir-ampiran jadi kanyataan. Lantaran teu kanyahoan ujug-ujug bray panto imah muka. Terus anu bijil bari mawa batre. Kalong. Eta lalaki bari nyorot-nyorotkeun batre na. Wakil kawas aya nu diteangan. Tapi anjingna nu dingaranan si Kalong teu malire ka dunungan. Anger we ngagogog ka si bujil anu keur nyumput. Itu anjing mas seukeut pisan pangameuna. Jadi si bujil teh kaame hanyirna si bujil teh. Kaame aya jelema anu ngadon culika teh ku anjing teh. Cilaka neh bukan anjing bijil. Loh, manya si bujil bingung sieun tetanggana barijil. Pasti bakal ribut jeung nyelakakeun. Akalan atuh Kang anjing cenah jempe. Neangan batu gede, tapi neangan hese akangnya tadi teh. Matunya sendal teh pake maledog. wah nyerieun ku sendal mah. Lain ngaran nyerieunana. Sila mengkol perhatianana. Sugana ngudag pamaledog. Oke urang bisa kabur. Si bujil kerung bari mikir. Panona mah melong ka anjing. Anu teu pati jauh. Sorana tamah tarik matak katorekan. Lantaran eueuh deui jalan. Si bujil kapaksa narima saran ti pamajikanana. Teu mikir panjang. Sot sendal dilaan dan taparaha deui hiu dibaledogeun ka anjing. Wilawar. Keuna pisan kana bangus anjing. Gaik anjing teh disada guguikan. Tapi terus nama ngagogog beuki tarik awas anu amek. Si bujil reuwas lantaran usahana teu hasil. Katurug-turug nu boga anjing turun ti emper terus ngadeuketan ka si Kalong. Gue si bujil deh beuki reuwaseun. Aneh, ayo nebang. Tapi kalaunan. Genah. Okna bari terus nuyun Nyi Oneh. Dibawa ingkah tidinya. Bujur Nyi Oneh kuat karerempodan bakat kusieun. Bujil ge sarua keung. Gajeng anjing teh luncat bari anger ngagogog. Kalah beuki mandingnya di dieu si bujil lah-lahan. Lantaran eueuh deui jalan, kilek malik masang kuda-kuda. Rek newak anjing bisi nyamer. Terus unur-unuran keduk bujurna ngadupak pager. Nyi Oneh ge teu bisa maju deui lantaran kahalangan ku pager awi anu make talutug. Nyi Oneh asa kaingetan. Ya tiang pager Kang. Ieu. Mana dia? Cabut atuh da pager. Si bujil malik heula sakilat nyabut ti hang pager.
ya maningan sajebrul jigana bae talina geus barobo puhuna geus kurinyu atuh babari nyabutna beunang sakaligus. Si bujil rada tenang terus nyekel eta kai bari taki-taki anjing eureun ngagogogna mah terus kan kawas nu asa-asa teu wani deukeut ka si bujil. Keur kitu nu bogana ngadeukeutan cahaya baterai babarasatan si bujil meh-mehan soak nenyok kitu teh. Ari anjing nenyok cahaya baterai di dununganana teh asa gede wawanen. Jeleng luncat deui rek nyamer ka si bujil. Sedengkeun si bujil geus nyekel paneungeul. Lanta parah deui hiuk cebet keuna pisan kana hulu anjing. Blug kadenge ngaguling hiuk cebet sabaraha kali anjing nepi ka gugu ikan. Bisada tarik puguh we nebogana beuki reuwas. Aya naon yo? Cek nebogana ngomong sorangan. Terus ngadeuketan anjingna bari nyorot-nyorotkeun baterai. Si bujil munur bari taki-taki. Barang geus deukeut barasat kana beungeutna atuh kanyahoan kudu boga anjing teh. Saha maneh saha? Bari terus nyorotkeun baterai kana beungeut si bujil. Si bujil teu nemalan. Teu anta parah deui gajeng nubruk nu boga anjing. Hiuk cebet. Paneungeul urut neungeul anjing teh dipake ngababuk nu bogana. Hiuk cebet. Aduh. Kudu pruk eta jalma teh namru lantaran beunang mamarasna. Baterai nepi ka murag si bujil rikat eta baterai teh dicokot lantaran butuh ongko daharita teh poe nu bogana gegerungan aduh-aduhan. Ku si bujil dijejak tongogna gulipak ngagulipak bari maruru cebet dibabuk dijep jempe tayoh nama kapaehan. Kumaha Kang? Beres. Ayo Init, jangan ayo. Tuh, kapaehan deuh genah. Si bujil nuyun pamajikanana terus Init gagancangan. Ayeuna mah teu nolog sabab boga baterai, sedengkeun anjing jeung nu bogana ngajoprak di bibir imah teu mangga pulia kalkeunaan ku teunggelan Neng Nong. Cager. Wara mitra anyakal ka bujeng Neng Nong. Cekap deui ka dieu heula kangge dinten ayeuna hapunten samulai kalepatan. Insyaallah enjing urang pas. Atur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.